Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota. Dina video ieu mah singkuring teh bade ngadongeng si kabayan keur ngora. Keur bujangan keneh. Tuh. Anu judulna ieu dongeng si kabayan teh nyaeta si kabayan seukeut irungna. Hari tata poe Jumaah. Dina waktu sameme kana anu pokok seperti khutbah gitu. Aya pengumuman heula. Nyaeta anu ngumumkeun teh bapakna Nyi Iteung. Kiai pan bapakna Nyi Iteung mah si Abah teh si Abah. Ngumumkeun kieu. Kaula rek ngayakeun sayembara gitu gancang nama. Sabab kaula boga budak awewe parawan. Nah, anu meunangkeun ieu saembara top tah hadiahna budak kaula. Ari saembarana nyaeta paseukeut-seukeut irung. Anu pangseukeutna irungna ku kaula bakal ditarima jadi minantu kaula dikawinkeun ka Nyi Iteung. Ha. Beres sakitu ngomonganna. Atuh si kabayan cuing ha aya pan si kabayan di sadeg Jumaah caritana teh. Balik ka imah ya beres Jumatan teh. Aduh si kabayan mikir kumaha carana ieu. Si kabayan atuh aprak-aprakan ka tatangga ka dulurna. Neangan naon? Neangan beas ketan. Tungtuna meunang mah di pasar, di pasar meuli lah sacangkir meuli teh. Balik terus disangu. Nah diliwat teh da bisaeuna ngaliwat tungkul atuh si kabayan. Tapi da pinter si kabayan kitu-kitu ge geura. Nah si kabayan teh tos eta teh naon beres diliwat tah. Terus pan liketnya di ketan mah. Ditempelkeun tah dina irungna, diseukeutkeun, dimencoskeun gitu. Ah, geus garing. Kumaneh teh dipoekeun, dideang, rupa-rupa dihihidan supaya tereh garing gitu. Terus ini toh sore-sore. Ini ka kasih Abah ka imahna Nyi Iteung. Biasa datang ngetrokan pantok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya di luar. Abdi kabayan, Pak. Oh, sok. Kajero. Ya, calik. Gitu. Kah aya naon Abah? Iya, aya tamu. Kali cai suguhan cai ya. Oh, mohon mangga atuh ke sakedapnya. Cenah. Cek Iteung di dapur nemalan. Datu kuat mun si kabayan teh. Iya Abah ieu teh. Abdi mah satecan ditaros langsung we teh. Abdi ka dieu teh bade ngiringan sayembara Abah. Sayembara daun. Moho cek Abah teh pas seukeut-seukeut irung. Heuh made seukeut irung. Atuh tingali ku Abah pangabung abdi ieu sakieu seukeutna mancung. Da ari maneh kabayan. Abah mah maksud teh seukeut pangameuna, teh lain seukeut mancung kitu. Oh, kitu bah. Aduh, kumaha tuh? Balik belain kitu maksudnya. Mohon atuh bah. Si kabayan gejlik balik ka imah mikir tepi ka magrib. Da si kabayan mah pan kadang-kadang pan pinter teh ya. Tah si kabayan ulin deui ka pasar meuli bung-buahan aya nangka kadu aya jeruk apa segala bung-buahan pokona nama rupa-rupa. Terus eta bung-buahan teh ku si kabayan ditunaan di leuweung di cirian tempat-tempatna teu loba teuing da anu kira-kira babari gitu.
Pas isuk-isuk penasaran penasaran datang di tas si kabayan teh kasih abah. Datang deui kasih abah. Sanes nonton aya nuju ngadongeng si kabayan deh cicing. Aduh pamirsa ya. Pun anak ya, anu bungsu ya lah nanya keur naon cenah aya. Keur ngadongeng. Isuk-isuk si kabayan datang deui kasih abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abah, tahu ya? Iya, bite. Aya kumahanya sanes hoyong kapuji ya, Abah. Abi teh hoyong mangalakeun suluh kitu teh sama Abah. Tapi ente terang hoyong sareng Abah we. Oh, lain kabeneran atuh Abah ge. Memang geus niat rek ngalah suluh ieu teh. Syukur rek maturan mah. Mohon bah. Bios lah. Wah abdi nu mangulana mah bah. Syukur. Hayu jang, hayu. Gancangna carita si Abah jeung si kabayan hari ini tah kaleuweung. Biasa ngalah suluh. Karek menang saeutik suluh teh. Kek. Cek si kabayan. Bah, kela ya bah. Taon jang. Asa-asa sengit nangka ya bah. Wah, gimana? Nangka di mana? Tangka lagi. Oh. Nya ya bah gerak. Urang bari ngangan pangpung teh gerak. Urang papai ya. Cing, sok atuh bada. Tuh, geningnya bah. Ya seksi kabayan teh padahal mah nangka terus dicirian ya tempatna apaleun nangka mari papangih tanya. Wah bener hebat maneh euy jeung sok purak-purak mohon bah bedogna bah ieu mah rada mintul eta nu seukeut bah sok tah bedog abawa tuh mintul matak sing ketol ngasa buka bedog nyeta bah abdi malah pun kakapungan daekna atuh gampleng wah di daharan wareg ke bah ieu nah sasengit kadu ieu wah sok mimpi maneh mah rupa-rupa jeung kadu segala bener bah geura ieu urang teangan atuh ngingkig deui suluh celek saeutik ngingkig deui kitu PT bener kapangih eta kadu aya tuh gening bah cek abdi ge bah wah bener hade bade euy atuh kadu purak deui wareg ge pokona nama terus eta mah sasabar harupa buah aya jeruk aya salak aya apel gitu aya meureun kana 7 rupa mah si kabayan teh kitu geus saep meureun buah teh nya. Terus ngalah suluh deui. Tapi kaloba suluhna teh wah si kabayan hayang kapuji atuh dinyakeun hurunna oge. Ditalian dipeungkeut badag. Pas dijungjungkeun. Duh, ampun teh si kabayan geus rupa-rupa we. Pas dijungjungkeun meureun berat. Si kabayan teh berat. Mana nad meureun teh? Ke bah. Tahu nih kabayan. Lain itu bah asa bau mau. Lu bener kabayan. Bener bah. Lompat bah. Lompat eta si kabayan. Jeung si Abah suluh ditinggalkeun suluhna. Ditinggalkeun anu hurunan badag teh kabur lompat sakalompat lampet. Wah buntang banting komo si Abah mah sieun beureunan. Sieun maung atuh dah. Datang ka imah langsung eta kasih ambu. Ambu. Naon Abah? Aduh, untung aya jang kabayan ambu. Ya kunaon kitu? Lain. Lamun eueuh jang kabayan, Abah teh meureun geus paeh dihakan maung ambu. Aya naon Abah? Iteung ka dieu. Abah teh bieu di leuweung. Lamun eueuh jang kabayan untung eta maung jauh keneh geus kaameueun ku jang kabayan mah.
ayeuna mah bener geus tong neangan deui anu sejen calon pisalakieun hidup teh geus aya kamari abah nyieun saembaranya eta pas seugeut-seugeut irung geus jang kabayan mah seukeut pisan irungna kalayan geus nyalametkeun abah tina ancaman maung. Tah akhirna namanya laksana we lah dikawinkeun teh aya dongeng ngelakon pangantena si kabayannya ayeuna mah dicekapeun sakitu si kabayan tetela bisa jadi anu menangkeun eta saembara jadi pangseukeutna tah irungna. Mun hapunten bilih ye dina ngadongengkeunna kirang rame kumaha da. Bari tunuh ieu teh pan itu bulan puasa hari pertama caritana teh isuk-isuk. Aduh tadi nama rek pupeureman baru tugas numpuk lah ieu teh ampun. Mohon sakitu heula sadayana pamirsa atur nuhun parantos nongton atar pilalajo ieu video dugi karengse. Simkuring sejamit pungkur amit mundur waraya anu aya di kota dulur nu di lemur permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.